Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, subscriber Mang Cecep Goro Bacep anu satiasa tuhu manco di payunan HP-na sewang-sewangan di mana bae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Rarabi Pinanggih Pati bagian ke-12. Ieu yasana Bapak Entang Sumarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ka pamirsa anu name sumping ka ieu channel tong lali klik tombol subscribe-na, like-na oge tiasa ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gor Bacep dibagikeun atanapi di-share ka pamirsa anu sanesna. Terus dina kolom deskripsi masing-masing video atanapi dongengna dihandap aya tombol toko Mang Cecep Gor Bacep eta tiasa dititenan. Mudah-mudahan aya produk-produk anu sapagodo sareng pamirsa sadayana. Sumangga supados teu nyangkolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Aya wagalana naat kangge engkang toh pati jiwaraga kangge ngaberantas jalma-jalma jahat samodel kitu tembal dana bari ngusapan buuk ati. Engkang naon pakarang engkang, naon kakiatan engkang kangge ngaberantas maranehanana nu sakitu seueur balad-baladna, sedengkeun engkang mung nyalira kahoyong abdi mulih wae engkang. Geulis bojo engkang teu ngabantun senjata nanging engkang ngabantun jiwa nu kiat. Engkang tetep sanggup toh pati jiwaraga. Engkang sanaos saurang teu aya wagelanana margi upami leres-leres engkang hoyong ngabela keadilan sareng kabeneran demi ngabela masyarakat. Insyaallah nu kawasa bakal maparin panglindungan ka diri engkang. Ku kituna hayu urang jajabkeun heula atmah ku engkang ka bumi. Kang, abdi ngiring ka engkang. Ngiring naon hartos naat ngiring ka engkang da sanes bade pelesiran nanging engkang bade nekat buang diri demi ngabela bebeneran, ngabela nagara katut rahayatna agamana pon nya kitu keneh. Engkang sing emut kana waktos-waktos kapengker dina wiwitan patepang sateuacana urang nikah, urang duaan parantos sami-sami ngajangjikeun pasini janji kasaksi ku bumi jeung langit yen urang niat sapapayit sama manis sabagja sacilaka hirup sareng paeh urang sanggem sasarengan paripaosna mah sehidup semati. Kantun ayeuna kadah dilaksanakeunana engkang sejatoh pati jiwaraga ngorbankeun raga turpati. Abdi oge sejang ngiring, abdi suka upami teu mah dugi ka sami-sami nemahan pati di pakalangan atih ngagugat janji-janji samemeh kawin. Dana ngahulang bari ngaragap dadana tep netep ka atih terus ngusapan kado atih nu lemes harta pokna. Dedeh teuing bojo engkang atih nu satia ka engkang duni maksad ku janji-janji dina waktos tadi sanes janji nu sarupi kieu sapapayit sama manis sotenan sahidup samati dina enggoni ngolah rumah tangga dina waktos engkang bitotama toh pati jiwaraga dina enggoni ngabela masyarakat yang hareupan musuh mah cekap ku ngabantu di bumi wae sampakeun engkang di mana datang ku budi basa anu marahmai sora cai sarta tedaeun di mana aya teu kedah ngiring kana pangperangan saupamina teh mah. Tetep Kang abdi melang ka engkang, abdi hoyong nyaksian nah engkang unggul, nah engkang apes nemahan pati. Upami engkang nemahan pati nah at bade kumaha teu nyadana bari neuteup ka ati. Engkang unggul abdi ngiring suka bunga nanging upami engkang nemahan pati abdi seja berkorban dugi ka pati.
abdi tetap hayong sehidup semati sabagja sareng sacilaka sareng engkang nu jadi panutan abdi di alam lahir. Ati memang engkang ngarasa nyeri ngupingkeun kasauran ati. Sakitu satiana sakitu bumelana ka engkang moal aya hiji wanita nu sarupi kitu. At musti kaning istri wanita harapan bangsa. Aduh atih bojo engkang istri nu pinunjul dana ngarontok ka atih bari digalentoran atih nyalangkrung cipanona kitu deui dana pada marabai cipanona kagagas ku caritaan pamajikan nu ngabogaan sifat satia satuhu kanu jadi salakina. Engkang kacida bingahna gaduh bojo kanu samodel kieu tapi tibatan Aat kedah ngiring kana soal ieu nu sifatna ngadog-dog rampog ngaberantas jalma-jalma jahat nu pilayaneunana tenaga lalaki sareng upami laras Aat seja sapapait sama manis sabagja sacilaka hirup jeung mati seja babarengan aya pigentoseunana Aat ngan ulah ngiring margi bilih gaga rancana engkang. Naon pigentoseunana? Abdi alim ari kedah dianterkeun ka rorompok mah atuh abdi moal terang unggul sareng apesna diri engkang. Oh kieu At, engkang kapaksa kedah nganterkeun At ka bumi. Kitu deui At, kedah kersa dianterkeun ku engkang. Engkang bade miang deui wengi ieu keneh. Engkang bade ngadongdon di mana sayangna eta si rampog-rampog teh. Ku perjalanan kinten-kinten saseepna wengi ieu. Kangge kayakinan salira At kieu saupami engkang teu dongkap ka bumi dina tabuh genap enjing-enjing. Hartosna engkang kengeng bahaya pati diroga hala ku rampog-rampog. Lamun engkang unggul turta salamet pasti tabuh 5 subuh ge tos wangsul deui. Tah ayeuna mah kitu wae antos ku At di bumi di mana engkang teu dongkap ka bumi tabuh genap enjing-enjing. Alhasil engkang teh apes keuna ku pati eta mah kantun kumaha At bae. Jadi kitu numutkeun bae kana cariosan engkang. Nanging di mana engkang teu sumping dina tabuh genap nu hartosna engkang kasambut ku bahaya pati tah abdi oge bade ikhlas buang nyawa kangge ngalaksanakeun janji sabagja sacilaka sahidup samati. Atih tega pati. Oh teu aya wagelanana At kangge nebus pasini urang duaan sami-sami hirup sami-sami nemahan pati. Engkang masrahkeun ka At sarta engkang maparinan ieu peso belati di mana engkang teu dongkap wates tabuh genap enjing-enjing. Eta mah kantun kumaha At, eta peso bade dikumahakeun nanging emut sateu acana ngagunakeun eta peso dana masrahkeun hiji pakarang nyaeta belati nu kacida seukeutna. Emut heula kumaha Kang? Atih nanya bari nampanan eta belati nu diasongkeun ku dana. Teu langkung salira At, mung di mana bade ngagunakeun eta balati saupamina wae engkang teu acan dongkap samatabuh genap enjing-enjing. Kedah emut heula kana kecap-kecap engkang nyaeta emut heula sateu acana ngagunakeun pakarang. Kitu amanati engkang nu panutupan. Kumargi bilih kabujang ngariles buni rampog-rampogna jadi cekap sakieu bae hayu urang ka bumi heula At ku engkang dijajabkeun. Oh mangga atuh tembal atih bari ngahulang tapi gancang nurut kana pangajak salakina. Duanana lempang patungtun-tungtun muru ka imah bibi jeung pamana. Teu sabaraha lilana geus nerepi kaburuan imahna kadengen ukur carerik di jero imah tayalian iwal ti sora cerik bibina jeung pamana. Atuh duanana pada tibu buranjat ka imah bari gegeroan. Mang, Ibi tong nangis, ya abdi atih sareng dana. Jap nu carerik ngadadak jempe. Tinggal pating peneleng panona kapantong ngadago anu arunggah bari satengah ngaheungge teu bisa carengkat. Bus atih diiringkeun ku dana atih gabrug ngarontok ka bibina. Bibi, ieu abdi anak king geulis ti mana Nyai syukur geulis datang deui. Kituna teh biijoh bari ngagalentoran ka atih sarta dibarengan ku ceurik ngabangingik. Atos bi, atos tong nangis. Abdi salamet sareng Kang Dana berkah taya ku ciwana. Atih ngupahan bibina bari nyalangkrung cipanon.
Dedeh teuing gelis kusaha diculik teh gelis. Panyana teh geus jadi wadal jalma-jalma zolim nyai sareng Aden teh. Berkah bi abdi salamet tiasa nyalametkeun ati sareng tiasa nyalametkeun diri abdi sorangan dana buru-buru mairan. Den mang teh kacida reuasna dugi kateu harapan kana tiasana salamet deui si nyai katut salira Aden ayeuna dikersakeun tiasa salamet. Mang teh ngaraoskeun bingah nu teu aya papadana. Nuhun Gusti parantos nyalametkeun kapun anak mangkarna manis sirikna teu ongeng-ongengan nganuhunkeun bakat ningku bunga. Memang eta oge mang kirang-kirangna abdi ngadangu kirang-kirangna abdi ngagaduhan hiji siasat mah tangtos abdi nemahan pati atuh atih dicarulik panginten tembal dana bari mencerong ka mangkarna. Ret kabi ijoh nu masih keneh cerik sumegruk bari ngagalentoran ati. Aden tadi bibi kalintang rewasna sareng kalintang bibi teh ngaraos nu moal lepat deui rehna di kamar aya swanten pameget ngagorowok. Manawi teh Aden diroga hala ku rampog. Sanes bi sanes abdi nanging hiji rampog kawitna kieu abdi nuju mondok kalaresan hoyong nginum barang cengkat kakuping di luar aya nu patinggal alisir kana bilik lajeng ditoong barang breh katinggal jalma-jalma nu ngarange papakean hararideung sadayana. Abdi tos teug wae yen eta anu bade ngabinasa karorompok ieu terutami ka abdi sareng ka ati. Abdi enggal ngabantun anggean emang nu paranti kaserang kapaksa dianggo supados kangge ngalayanan maranehanana. Lajeng nadai karembong batik atih ku abdi dianggo totopong tidinya nembe keluar tina jandela pawon kaleresan barang dongkap kapayun. Jandela kamar tos tiasa dibuka ku rampog atau abdi poporose ngiring naik sareng rampog nu saurang nuju hanjat kana jandela joko ku abdi ditonjok hulu angeunna. Gorowok bro di juru kamar namru abdi ceg ngarawu ati teras dibantun ngagajeleng tina jandela dipanggul sanaos atih adug-adugan bari jajeritan ge ku abdi teh teras we dibantun kaburuan nya abdi ngagorowok karampog sanggem abdi teh hayo lalumpatan batur ti hareula keun ieu mah kukuring dipanggul atuh disangkana teh abdi batur maranehanana percanteun we baranu nyarumput tadina teh lalumpatan ti hareula atuh abdi ti panderi kuliwat atih dibantu nyumput tukangeun dapuran kaso nya alhamdulillah salamet dugi ka dieu. Bi ijoh jeung mangkarna nu ngadengekeun lalakon dana kitu sirikna teu olohok teu lila bi ijoh ngarontok ka dana sarta pokna. Aden bubuhan Aden mah pinter tiasa ngadamel siasat kitu. Nuhun Aden nuhun. Laras Aden mah kampiun we palih dinyana mah sabaraha kali bade dipergasa ku rampog dugi ka teu tiasa kengeng mangkarna oge muji bari nyerengeh. Sanes pinter sanes kampiun tebih pisan kana disebatkeun kitu nanging hiji perlindungan pangeran nu salamina nang tayungan ka abdi dadak dumadak nuju sare ti Branaker abdi kageingkeun ku rasa nyaeta rasa hoyong kahampangan sareng saterasna rasa hoyong nginum saha nu maparin ka abdi eling anging sukma elingan nu nyaaheun ka abdi turta ku abdi teu diluli-luli saha nu ka abdi maparinan rasa anging sukma rasa nu ngadadak ararasup deui kana kurungan abdi nu nuju tibra kalayan pangersaning Allah Ta'ala abdi tiasa hirup usik tur obah kitu margina mah bi mang sanes abdi pinter da teu bodo-bodo acan tembal dana ka mangkarna jeung bi ijoh. Leres den kahartos ku pun emang alhamdulillah parantos tiasa disalametkeun dilindungan ku pangersaning Allah nu Maha Tunggal. Sumuhun den bibi oge ngaraos bingah nu taya hinggana mangkarna jeung bi ijoh pada-pada nganuhunkeun. Tah ayeuna bi mang kumargi abdi tos tiasa salamet kitu deui pun bojo kantun abdi bade wawartos ka ibi kalih ka emang rehna abdi moal kapameng nya ngabela moal kapameng toh pati jiwa raga
sanes mung seja ngabela kulawarga di bumi emang sareng ibi wae katut pun bojo nanging abdi hoyong ngabela saumumna masyarakat nu kengeng penderitaan ku ayana rampog-rampog teh. Jadi alhasil abdi teh mung ngajajabkeun heula pun bojo wae ayeuna keneh bade mios deui seja nyusul rampog kamana arinditna kamana marubusna didinya abdi seja satekah pola kantun kumaha sanggem kareteg ning ati sanubari ilham ti maha kawasa gerentesna rasa sajati tunggal bade kumaha alpukah abdi kantun kumaha engke dana bebeja kamangkarna jeung diijo anaking aden kinten-kintena bakal kiat ngalawanan nu sakitu garangasna tur sanes saeutik baladna raos bibi mah aden moal tahan mending ayeuna mah satekah pola nyumput nyalindung sangkan ulah dikakalakeun ku maranehna sangkan ulah kaparanggiheun ku nu dalolim kitu kahoyong bibi mah den. Memang bi upami ieu ancaman ka diri abdi ti pihak rampog ku abdi ditampi ku hiji emutan handap picik tur jejerih langkung sae mabur ti ieu kampung lumpat ka kota Bandung. Abdi beres moal dikakalakeun ku nu jarahat nanging abdi tetep hoyong terang dugi ka mana kakiatan abdi kage numpas nu kararitu teh. Aden ari kangge emang mah teu bade ngalalangkungan kana pamaksadan salira aden mangga teh teuing lepat upami bade ngahalangan pamaksadan aden nu sakitu murnina nanging kumaha tuang rai nya tujuan mangkarna mah teu ngahalang-halang lantaran kahartieun maksudna teh estu maksud nu suci berkah pun bojo parantosnya tujuan malih disagadengeun ti eta aya oge hiji janji-janji nu dirusiahkeun kangge mayunan abdi dina salebet ngajalankeun kewajiban. Oh nuhun atuh ari kitu mah den tah kumaha ibina satuju teu aya wagelanana den ibi ngiring piduana nyaeta satadina mah melang ka aden nanging kumargi lami-lami kahartos pisan yen aden seja ngabela ka masyarakat atuh bibi teh teu tiasa ngahalangan den diijoh oge laun-laun mah ngartieun. Telami atuh bi mang ari parantos kieu naman sami-sami maparin piduana ka abdi mangga bade mios bae at doakeun kang sing hasil pamangsudan sing tiasa dongkap deui ka rorompok. Kang wilujeng angkat mugi dina kasalametan tur hasil pamaksadan tembal atih bari ngembang Cipanon kitu deui biijoh mangkarna pada ngararembang Cipanon bari neuteup dana nu geus turun ti imah. Kang sing salamat direntes hate-ati. Tengah peting ereng-erengan poek mongkleng buta rajin abringan rampog balad kita pi geus nerarepi ka imah Wisja. Memang didinya di imah ki Wisja panonobanana boh di mana rek indit atawa rek datang oge. Amana euy, dia nu manggul ati teh? Wisja nanyakeun gogorowokan. Di tukang keneh ja. Saha nu manggulna? Ceuk ki Wisja. Meureun ki daru mah tembal sarerea. Kuring mah da ieu ki daru nyuara ti tukangeun. Saha atunya? Ah kisundul meureun. Kuring masih di ieu keur udud piraku teu kata rempo kisundul gancang nyuara. Nah salah atuh cing absen sarerea aya di dieu. Ki Wisja nitah ngabsen. Urang bilang we da 20 kabehanana teh kasup Kang Wisja jeung kuring geura urang bilang kuno saurang dibilang nya we kurang hiji nu eueuh teh Kirentog. Kirentog nu eueuh teh euy nya manehna tadi nu nae kana janela pangheulana teh sanggeus dibilang sarta diabsen. Nya euy mun parapageun bisi mopo ki Uned nitah mapageun Kirentog. Moal nya da badas eta mah paling-paling ge ngatur siasat jalana ngarah teu kadarengeun ku urang lembur lantaran atih jejeritan wae bisa jadi Kirentog mawa jalana ka ditu tuh ka kebon haur. Ki Wisja nyara mapageun percaya kana kabedasan Kirentog. Lain ku kitu-kitu teuing ja kumaha ke upama disalagunakeun ku Kirentog
tembal Uned bari mundelik. Salah gunakan kumaha ari maneh nya maling atih teh jang kepala urang Kang Tarapi heuh kumanehna dibawa kabur terus kumanehna sorangan dikawin. Tong kasasangkaan ke dagoan sapalapat jam deui mah pek darariuk heula ngaraso kadinya. Kimisja nitah ngaso sararea nurut ka wakil pingpinan Uned ge nurut bari mundelik sarta ngagerendang lalaunan. Nah make dipercaya si Rentog mending ku uing batan ku si Rentog mah dikawin puguh deui ku uing mah. Ki Rentog nu tadi waktu asup tina jendela kamar Atih jeung Dana kabenaran menang tonjokan ti Dana nu ditonjok ku Dana teh hulu angeunna pisan. Harita lumpatna teh waktu mangkarna jeung Bi Ijoh rek ka kamar Atih teh nempo manehna maksakeun maneh lumpat da sieun ditambahan samarukna Dana. Manehna katinggaleun ku baturna kapaksa lempang sorangan beri semu nu teu ngarareunah karasa keneh tapak peureub Dana dina angeunna. Jadah teh geus wae aing jadi wadal si Dana. Aing mun teu buru-buru jempe ngadadempes di juru nepi ka ditahan ka nyeri ge. Wah jigana dipodaran ku si Dana teh geurentosna bari lempang ngincid. Lipuh lah. Nah ari batur bet naringgalkeun we aing tinggaleun teh teu nyarusul deui nya sugan teu nyarahon kitu manehna ngarasa asa ditaringgalkeun. Ari tadi Atih kusaha nya dipanggulna moal salah ku Ki Daru tadi teh da katempuan rada jangkung leutik. Ki Daru moal salah rek diuk heula di dieu capek lah keunda Atih mah geus beunang ieu moal salah Ki Daru nu manggulna ge ngan eta we bet luas naringgalkeun ka aing. Kituna teh lain ngomong jero hate tapi bari nyarita sorangan gegerendengan. Teu kanyahoan barang rada lila manehna eureun di dinya Dana nuju kalebah eureunna Ki Rentog teh atuh Dana kacida ngagebegna barang gok pisan geus hareupeun teu katempo ti kajauhan keneh. Saha teh Ki Daru kamana Atih teh Ru? Pada sarua jangkung letikna jeung Ki Daru Dana disangka baturna. Dana teu tarang kepok ngajawab, "Nya euy, risi laing saha teh bet ninggalkeun maneh? Dewek piraku samar kakara poek sakieu oge ilaing mah." "Nya saha puguh dewek teh keur bangreung sawak euy diudag-udag ku Ki Dana dewek teh." "Oh kitu euy, ulah linglung dewek teh Rentog. Nah si laing mah ari taon teh lain si laing tadi nu manggul Atih teh kamanakeun ayeuna?" tanya Ki Rentog samaruknya we eta teh Ki Daru. Da si laing mah jeung babaturan kabehanana taya nu narulungan ka dewek. Sidik dewek teh mun teu milik-milik teuing mah rek modar bieu teh euy kapan ku si Dana diberik. Dewek teh sateka polah ge ngalawan teu kuat. Rumasa we dewek teh eleh pelit ku si Dana. Atih beunang deui ku manehna dewek diuber-uber euy." Dana jiga nu nya tatag pisan nyaritana. "Lah mun nyana-nyana kitu mah atuh euy dewek pilawaneunana si Dana mah moal aya nu kuat ari lain dewek mah geuning getar pi Ki Wisja jeung Ki Uned kelakah sarombongna wae teu bisa ngelekeun si Dana iwal ti dewek sorangan lain sing sombong dewek mah euy." Ki Rentog sombong sakitu geus ngasaan peureub Dana teh. Wah si laing mah mun nya ge wani ngalawanan Dana meureun ayeuna hudang lain kala diuk kitu. Dana ngahaja mancing. Sing percaya euy mana ayeuna kamana lompatna si Dana teh ilikan dewek nyaho kapan kekuatan dewek nah po deui waktu si laing dina latihan ku dewek dibabetkeun jauh nakar. Ki Rentog memang nyaan kabedasna mah dasakur babaturan nu alanyar nu bersambung jeung manehna latihan tara aya nu teu dibabetkeun tur teu teunggelanana ge lain lumayan kapake ku Pa Jamal ge waktu bareto basa keur ngaguru ka Pa Jamal ayeuna geus pindah ngaguru ka Ki Tarpi nya kitu keneh kapake. Nya euy Tog dewek ge nyaho ka si laing teh lain lawanon dewek ngan sing ati-ati kadana mah boga anu aneh manehna mah nu ku urang can kungsi diajar. Da kumaha kitu Ru? Cing sugan si laing nyaho kumaha kaanehanana teh? Nah cecekelanana tarik, nah tetonjokanana
atawa naha kapelitanana dina ulin kirentog nanya mani capetang. Lah pokona mah kabehanana we aranehna teh euy merasa teter deweke ku kidana mah geura ka dieu aya nu kieu sagala sok ka dieu sing deukeut Kidaru palsu nitah deket ka kirentog. Cing kumaha cenah dina pelitna teh euy ngan kade euy kudu bener-bener ulah sakadar tuturuti lantaran bisi kababetkeun ku dewek mangkaning tuh sakit tulung kawing na kahandap kirentog boga rasa bakal moal sapira dapira Kidaru sing nya turog ulah lawora didinya lantaran lain ulin kuring nu rek dipake teh ulin kidana kuring mah ngan rek metakeun wungkul bisi selaing hayang nyaho nya ulin kidana nah teuing dewek teh lo geus nguntup kana ulin sidana mah tong kudu dilatih deui sapirage ulin kitu basa ayeuna mah dewek teh moal nya kudu ngaluluhuran pingpinan damun sok pingpinan teu lumpat mah dewek moal lumpat euy kirentog kacida pisan ngahampasna kana kapelitan dana bati seuri jero hatena. Cing song atuh maneh gara pasang tog gara urang mimitian metakeun ulin dana ngalah dewek ngarti hitung-hitung ku silaing dibelajar we cing kumaha kuduna ngalayanan ulin kitu. Oh jadi maneh teru sakalian hayang dipanglatihkeun ku dewek kumaha carana ngalawan dina kapelitan ulin sidana kitu kirentog manijeng unggut-unggutan sagala nya kitu maksudna ge dewek mah mun tata dia tuh meureun geus deui apal tembal kirentog semunu bekah liang irungna cik katutog beri netep dana teh kanu sanyana yen eta teh dana kumaha ieu teh nah dewek nu heula nonjok so pamana wae dewek teh nonjok ka kidana nya tidinya heula nyaho sorangan dana mah tara neunggeul ti heulapan tembal daru palsu. Euy dewek saupama nonjok si dana ku si dana ditewak leungeun dewek di dewek pasti aya bukaanana lain wae dewek nu namru tapi kieu dana ngan kade euy silaing ati-ati sabab ayeuna mah ku dewek rek direken kidanana ngan kitu deui moal ari tarik-tarik mah dewek ge ngameubeutkeun silaing teh kirentog taki-taki rek nonjok sok we lah tembal daru palsu teh. Awas taki-taki sing bener awas ulah laleda bisikeun tonjokan dewek nu bobotna sapikul setengah kapan silaing ge nyaho pek wae atuh tong loba nyarita seha kirentog nonjok munggah bangbaraan bakat ku tarik dana ngakilak saeutik plos badan kirentog kabawa tenagana sorangan katambah dibantuan kudana bujurna ditajong atuh tolonyong bro neungar cadas. Aduh alah yung kira-kira tuh silaing mah lain gak diajar arisanya mah kirentog aduh-aduhan maksakeun hudang beri nyusutan irung bijil getih era oge ku baturna nyaeta Kidaru. Si dik maneh tog nu teu kira-kira nonjok teh mun seukkeuna ka dewek dieu tonjokan silaing meureun dewek namru nyaan di dieu ceuk dana nyaeta daru bari mesem. Cing panasaran dewek mah hayang nyaho pelitna si dana dina ulin ayeuna mah mun keur bersambung caritana silaing masang upamana pek dewek ke masang ngalawanan silaing cing sok pasang ti ditu nama kirentog teh panas hayang malas ka Kidaru pedah dia asa ditotogkeun nya sok teh teuing atuh kieu geura pasanganana teh kidana mah teu pira ceuk Daru bari ngasongkeun cingirna nu beulah katuhu tapi suku teu daekeun kuda-kuda eta pasangan teh kitu ari sukuna kumaha kuda-kuda euy buka teuing atuh daharita teh kidana mah teu masangkeun suku pendek nama teu kuda-kuda cukup ku kieu we yeuh alah nya bener lelewo deh ngasongkeun cingir ka silaing teh nah atuh bodo teuing abong balat silaing mah ngasongkeun cingir mah gancang we tewak cingirna bedol potongkeun geura ngan sarawel pisan kirentog nyokot cingir dana maksudna rek dipiteskeun tapi kudana diberean kahareup sup kuda-kuda asup sakulawit leungeun kirentog nu rek nyekel cingir dana geus aya dina hempikan si kudana dikak terus dikeblageun ka kencaeun dana
jeblug sirah heula kana batu seket nu nyocor atuh nyengir bijil getih harita keneh. Oh, aduh, alah, si laing binasa ka dewek. Hah? Dayen, lain lawunan ha. Aduh. Kirentog, gada hudang deui si laing. Lamun bener jago, ayo jeung dewek urang diadu. Rek milih hirup, rek milih paeh. Kirentog rewaseun hudang nyengir maksakeun maneh jung nangtung bari pokna. Waktosna kabujang sae pamiarsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.